Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa saminu jeung ari nomor kadalapana itu arkanus shalah eta julusun niuk bainahuma di antarana itu sajdatain. Ai sajdatain tegasna sujud dua. Walau pinapdin jeung sanajan dina salat sunat aral mu'tamad dinurutkeun qaul mu'tamad wa yajibu sareng wajib naon alla yaksida ulah neja si musolli bi rafihi ku cengkatna musolli gairahu kana salian ti julus walau rafa'a mangka lamun cengkat musolli pajaan karena arah-arah kaget minnawi las'i aqrabin tina saumpamana nyereudna kala jengking ada mangkang ngabalikan deui musolli as-sujuda kana sujudna wala yadru sareng teu jadi bahaya naon idamatu wad'i yadaihi ngalanggengkeun nyimpen dua pananganna musolli al ardi luhureun bumi ila sajdati saniyati dugikeun ka sujud anu kadua ittifaqon kalawan sepakat ulama ilapan bari nyulayaan liman kajalma wahama anu nyangka man fihi dina itu wa muyaddaihi wala yutawilu sareng ulah manjangkeun musolli kana julus ulah manjangkeun musolli kana julus wala itidalan sareng ulah manjangkeun musolli kana itidal liannahuma karena saestuna julus sareng i'tidal eta gairu maksudaini teu diseja duanana idza taihima pikeun dua zatna itu julus sareng i'tidal bal syuri'a balik tadi syariatkeun itu julus i'tidal lil pasli pikeun misahkeun pakana mangkaya itu julus i'tidal eta qasiraini rukun qasir duanana rukun ponok duanana pain tawala mangka lamun mondokkeun si jalma ahadahuma kana salah sajina itu julus sareng i'tidal fauqa dzikrihi kana saluhureun dzikirna atanapi babacaanna itu si musolli al-masyru'i anu disyariatkeun naon bihi dina itu ahad qadral fatihati kalawan kira-kira fatihah fil i'tidali dina i'tidal wa qalat tasyahudi sareng kalawan pangsa kedik-kedikna tasyahud fil julusi dina calik amidan bari ngahaja aliman bari uninga batalat mangka batal non salatu salatna musolli wa sunnah sareng disunatkeun fihi dina julus aya julusi tegasna dina diuk baina sajdataini antara sujud dua wa fi tasyahudi awalin wa fi tasyahudin awalin sareng dina tasyahud awal wa jalsatin istirahatin sareng ayeuna diuk istirahat wa kada sareng nya kitu deui sunnah fi tasyahudi akhirin dina tasyahud akhir in ta'aqabahu lamun ngiring-ngiringan kana itu tasyahud akhir naon sujud sahwin sujud sahwi naon sunnah teh ieu paing aya wa sunnah disunatkeun naon iftirasun diuk iftiras biha yajlisa surahna diuk si musolli ala ka biyusrahu kana memuncangan sampean kiwana itu si musolli karena memuncangan sampean kiwana musolli behesu yali kalawan sakira-kira nyanding naon dohruhuma atanapi napal naon dohruhuma tonggongna dohruha naon dohruha tonggongna itu kakbi al ardo kana bumi wadian bari anu nyimpen kapaihi kana dua dampal pandangan musolli ala fahdaihi kana dua ping-ping na musolli qoriban bari deukeut min rukbataihi tina dua turna musolli
bahai sutu samituhuma kalawan sakira-kira meneran kana itu rukbatai naon usul asabi pirang-pirang pepucukana pirang-pirang ramo pepucukana pirang-pirang ramona siron bari anu ngagelarkeun asabiahu kana pirang-pirang ramo-ramona si musolli kailan bari anu ucap robbik pilih kana lapat robbik pilih robbi duh pangeran abdi ipin mugi ngapura usili ka abdi lahirhi duhikeun ka akhirna robbik pilih tatimatu ari ayeuna sampurnana itu robbik pilih eta warhamni wajbuni warfani warzukni wahdini wafini lil ittibai karena arah-arah turut ke kanjeng Nabi wa yukrau sareng dimakruhkeun naon ikfili lapad ikfili salasan kalawan 3 kali wa sunnah sareng disunatkeun naon jalsatu istirahatin diuk istirahah biqadri julusi kalawan sakira-kira diuk baina sajdataini antara sujud 2 lil ittibai karena arah-arah turut ke kanjeng Nabi walau pinapin jeung sanajan dina salat sunat wa in tarokaha jeung sanajan ninggalkeun kana itu jalsat istirahah ninggalkeun kana itu jalsat istirahah sal imam hilapan bari nyulayaan li syaihina ka guru urang sadayana likiamin pikeun ngadeg aya li ajlihi tegasna karana arah-arah kiam an sujudin tina sujud li gairi tilawatin pikeun salian ti sujud tilawah Wayusanu sareng disunatkeun non itimadun tetegenan alabat ni kapaihi kana beuteung 2 dampal pananganna musolli pikiami dia nalika ngadeg min sujudin tina sujud wa qudin sareng diuk wartasiu hasan arin mereka salapan itu arkanu shalah eta tumaninah pikulin dina saban-saban saiji minar ruku'i tina ruku wa sujudaini sareng 2 sujud wajlusi sareng dina diuk bainahuma antaran itu sujudain wal intidali sareng dina intidal walau kana jeung sanajan aya itu julus jeung intidal teh walau kana sanajan aya itu julus jeung intidal teh tapi napin dina salat sunat hilapan bari nyulayaan lil anwari pikeun Kitab Anwar karangan Syekh Ardabili Kitab Anwar karangan Syekh Ardabili wadobituha jeung ari pelenggerana itu tumaninah eta antas takiro narima tetep naon a'dahu pirang-pirang anggotana musolli biaisu yan pasiru kalawan sakira-kira narima pisah naon ma perkara intakola anu ngalih musolli ilahi kana itu ma amatina perkara untukila anu dipindahan naon anhu ti itu ma wa asyiruha jeung ari nomor 10 narkanu shalah eta tasyahudun akhirun tasyahud akhir wa qalhu jeung ari pangsakadik-kadikna tasyahud akhir eta ma perkara rawahu nutos ngariwayatkeun kana Masya Asy-Syafi'i wa Tirmidzi Imam Syafi'i sareng Imam Tirmidzi eta at-tahiyatu wa qalhu eta at-tahiyatu lillah lafaz at-tahiyatu lillah ila akhirih dugin ka akhirna at-tahiyatu lillah tatimatu ari sampurnana itu at-tahiyatu eta salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusanu sareng disunatkeun likulin pikeun saban-saban sahiji naon ziyadatul mubarakatus shalawatut thayyibatu nambahan lafaz al mubarakatus shalawatut thayyibatu wa asyhadu sani sareng disunatkeun nambahan lafaz asyhadu anu kadua wa ta'rifus salami sareng disunatkeun ngamarifatkeun lafaz salam bima bil maudhi'aini dina 2 tempat labas melati disunatkeun bismillah qablahu memeh tasyahud
wala yajuju sareng teu meunang ibdalul lafdin ngagantikeun hiji lapat min hada tina itu min hadal aqali tina ieu anu leuwih sakedik na tasyahud tina ieu anu pang leuwih sakedik na tasyahud tina ieu anu pang leuwih sakedik na tasyahud walau bi muradifihi jeung sanajan ku muradifna atanapi persamaanna itu hadal aqal kan nabi seperti lapad nabi bi rasuli diganti ku lapad rasul wa aksihi sareng sabalikna itu rasul ku nabi wa muhammadin seperti lapad muhammad bi ahmad ku ahmad wa ghairihi jeung liana ahmad wa yakfi sareng cukup naon wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lapad wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la wa anna muhammadar rasuluh la teu cukup wa anna muhammadar rasulullah naon lapad anna muhammadan rasulullah wa yajib sareng wajib naon ayyura yang ngaraksa si musolli huna dina ieu tasyahud at-tasdidati kana pirang-pirang tasdid wa adama ibdali harfin sareng henteu ngagantikeun hiji huruf bi ahara ku huruf musajen wal mualata sareng tuluy-tuluy la tartiba henteu ayeuna tartib la tartiba teu wajib tartib illam yukhilla lamun teu nyacatkeun itu tartib bil makna kalawan makna palau adharo maka lamun ngidharkeun itu si musolli annunal mudgomata kana nun anu diidgomkeun filami dina lam fi alla ilaha illallah dina lapad la ilaha illallah alla ilaha illallah abdola maka ngabatalkeun itu idhar ditarkihi kulantaran ninggalkeun itu ayeuna si musolli syiddatan kana tasdid hidatan kana tasdid minhu tina itu tasyahud kama sakma perkara law taraka lamun ninggalkeun si musolli idghama dali muhammadin kana ngaidghamkeun dalna lapad muhammad fi ra'i rasulillah dina ra'na lapad rasulullah wa yajuju sareng menang pin nabiyyi dina lapad nabi non alhamju nganggo hamzah wa tasdidu sareng nganggo tasdid. Bismillahirrahmanirrahim wa saminuha julusun bainahuma nomor kadalapanna rukun salat teh diuk di antara sujud dua aya sajidataini tegasna sujud dua walau pinaflin jeung sanajan dina salat sunat rek salat fardu rek salat sunat tetap diuk antara sujud dua mah eta bagian dina rukun salat teu dijual cina meureun eta mah salat fardu unggul asami we rek salat fardu rek salat sunat eta ayeuna rukun salat. Itu cek kaul mu'tamad dan cek muqabil mu'tamad mah lawanan mu'tamad la yajibu bin nafli wajib cina tina sunat mah wajib marukun mah cina tina fardu kita cek muqabil tapi cek kaul mu'tamad bisa kurang ayeuna dipegang rek fardu rek sunat yuk antara ayeuna sujud dua marukun wa yajibu ala yaksida bi rafi ghairah wajib nu salat teh ulah ngamaksud ku cengkatna kana salian ti diuk
estuning ayeuna kitu cengkat teh mencaritana sujud erek diu gitu. Jadi kudu diniatan niat cengkatna teh lintang ti rek diu ulah salianti diu, ulah karena kaget, ulah karena hayang bari nempo gitu. Kumaha tuh walau rafa'a fajaa maka lamun aya jalma salat ayeuna cengkatna teh kulantaran kaget tina ayeuna nyeureudna kalajengking umpamana barang keur sujud dicocok salah kalajengking diseureud atanapi dicocok sireum kararangi salatna meureun deukeutan kalapa atanapi pas sujud nempo hileud dohna teh langsung cengkat kumaha mun kitu ada sujud wayahna balik deui ayeuna sujud nya da eta diukna kulantaran arah-arah kaget lain erek diuk cek tadi kudu ayeuna cengkat lintang ti rek diuk ulah salian ti diuk lamun cengkat kulantaran kaget tadi itu mata kudu balik deui sujud. Ada sujud balik deui ayeuna migare sujud. Wala yadru idza matuwat niyatai halal adri teu naon ngalanggengkeun nyimpen dua panangan nuhurun bumi ila sajati saniyati nepikeun ka sujud anu kadua ti sujud kahiji nepikeun ka sujud kadua posisina diuk bari nunda leungeun ayeuna luhureun bumi teu nanaon. Keur diuk manehna teh pan diuk nunda leungeun tah pingping atanapi ayeuna kitu teu kana pingpingkeun bohna teh usena taneuh pas posisi eta teh meureun leungeunna teh diponokeun pas sujudna teh sujud kahiji kitu sujud kadua kitu teu nanaon da nunda tina pingping mah eta sunnah kitu meureun. Ittifaqon eta sepakat para ulama tapi ikhtilaf jeung jalma anu ayeuna kitu nyangka lamun kitu matakan batalkeun cenah ulah atuh piraku cenah sujud kahiji leungeunna dihandap keneh sujud kadua terus keneh posisinya di dinya naon cenah kaluhureun tapi eta ittifaq sepakat para ulama. Justru lah menurutkan ayeuna nu kadua mah muqabilna tabtulus sholah inna idamatahuma alal addi tubtilus sholah ngalanggengkeun nyimpen dua leungeun teh luhureun bumi luhureun taneuh ngabatalkeun kana sholat eta cek lawana tapi cek ittifaq para ulama sah-sah wae sholatna wala yutawiluhu wala itidalan sujud mah julus mah diuk mah ulah dipanjangkeun itidal oge ulah dipanjangkeun diuk ulah lila teuing itidal ulah lila teuing nah sabab ghairu maksudain teu dimaksud sujud itidal mah kudatna mah lain ayeuna bagian penting cek paribasana sabab
diberlakukeun disyariatkeun kitu teh lil pasli tah keur misahkeun wungkul gitu. Sebagai pemisah iktidal misahkeun antara ayeuna kitu ruku jeung sujud, diuk misahkeun pikeun ayeuna sujud dua keur panyekat wungkul gitu. Matak pakana qasiraini diuk jeung iktidal mah julus jeung iktidal rukun qasir samangsa rukun qasir ulah dipanjangkeun. Kumaha lamun dipanjangkeun pain tawala ahadahuma lamun asi jalma nu salat manjangkeun salah sahijina boh iktidal boh diuk panjangkeun teh saluhureun babacaan anu sok diberlakukeun. Babacaan anu dilakukeun seperti naon eta dihareupna qadrul Fatihah fil iktidal aqalla tasyahud fil julus. Mun ayeuna na iktidal saukuran maca Fatihah mungkinana bohna Fatihah bohna kitu 2 menit bohna ieu leuwih ti 2 menit 3 menit ngaleuwihan tina saukuran maca Fatihah eta pak jawabna dihareup batalat salat batal salatna. Lamun diuk ayeuna dikril masruna teh aqalla tasyahud maca tasyahud lamun tina diuk standarna babacaan tasyahud leuwih tina babacaan tasyahud katakanlah 1 menit tanapi 2 menit ye ayeuna cicingnya di dinya eta matak ayeuna batalat salat lamun amidan aliman ngahaja-haja bari uninga geus puguh rukun qasir ulah dipanjangkeun ngahaja-haja di dinya batal salatna. Tak lamun manjangkeun ayeuna saluhureun ayeuna dikir masyru bari ngahaja apal kana hukum batal salatna. Ukuranana mun iktidal saukuran Fatihah lamun tina diuk saukuran ayeuna aqallut tasyahud maca tasyahud leuwih ti dinya batal eta. Kumaha lamun aya mah nasian atanapi jahilan mun bieu amidan aliman kumaha lamun ayeuna kitu poho atanapi bodoh pala tabtulu salat cekna sarana teu batal salatna an kudu sujud sahwi sebab manjangkeun rukun kaituna teh. Wa sunna fihi yang disunatkeun tina diuk antara sujud 2 teh cicil we heula naon iftirasun diuk iftiros disunatkeun diuk iftiros hiji diuk antara sujud 2 dina tasyahud awal 3 tina diuk istiroha termasuk oge ayeuna kitu tasyahud akhir mun rek sujud sahwi. Sujud sahwi diukna diuk iftiros ulah tawang. Naon diuk iftiros teh anu didiukan matak cek sarana sumia bidalika li annahu ja'ala rijlahu kal piros lahu matak disebut diuk iftiros teh kulantaran sinu salat ngajadikeun sukuna teh kal piros juga amparan urang karpet pan didiukan suku ge didiukan mantap disebut yuk iftiros mun urang lieur ieu teh iftiros tawaruk sing inget kana piros amparan didiukan oh suku didiukan kitu kadang sok pablit kan tawarukna ponjorkeun teh saud akhir
Kumaha carana diuk ibtiros teh biaya jelisa laka biyusrahu sinu salat ngadiukan ayana kitu mumuncangan ayana sampean kiwana pas mumuncangan didiukan ku urang sakira-kira tonggong naeta sampean kenca teh mumuncanganana al ado kana taneuh berarti nu diukan mah beuteungna jerona tonggongna eta kana taneuh eta ngaran ibtiros. Wadian kapahi bari nyimpan dua dampal pananganna ala pahdaihi kana dua pingpingna ieu tata cara ayeuna kitu diuk ibtiros atanapi julus. Jadi sileungeun kana dua pingping bari nyimpenna teh qoriban min rukbatai ngadeuketan kana dua tuur ulah jauh teuing ulah dilewatan teuing situ tapi ngadeukeutan gitu. Aya nyibatkeun lempeng pupucukan jeung ayeuna kitu tuur tapi di dieu mah qoriban berarti teu lempeng nya mendekati kalawan sakira-kira melebahan meneran sejajar cek urang nama tung ramo nah bari digelarkeun ayeuna ramo-ramona ya cenah cenah nya di sarua eta tung ramu jeung tur ayeuna melebahan seja bari dibeberkeun si ramu teh ulah dirapetkeun ulah dibeberkeun pisan tapi sangeunahna sabawaana ieu masih ayeuna pasunatan teh diuk urang jurus sunatna kitu teu wajib tak pantas cek tadi ketika julus tuna leungeun kana taneuh dipikeun ka rakaat kadua ge ayeuna teu naon bari ngucap rabbik firli ila ili rabbik firli sampurna mah warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni eta ittiba ti kanjeungna model kitu eta naon hikmahna cenah nyimpen dampaleungeun ayeuna ngadeuketan tuur teh jadi hikmahna cenah man'u yadeh minal abas supaya nyegah leungeun tina ameng-amengan ari kitu ngadituna masa gana diragah jeung wa anna hadhil hay'ah aqrabu ila tawaddu pertingkahan ieu teh mangrupakeun leuwih ngadeukeutkeun kana tawaddu sabab lamun urang seperti di kerajaan keraton dek ka raja tekan sok kitu posisina teh wa sunnah jalsatu istirahatin jeung deui sunatkeun diuk istirahat diuk istirahat ieu kumaha diuk istirahat teh biqadri julus baina sajdatain saukuran diuk antara sujud dua sami we jiga tadi diuk di antara sujud dua gitu. Sok sanajan dina salat sunat sami we sunat diuk istirahat meskipun ayeuna kitu imam teu migawe karena makmum masih sunat ayeuna migawe nya ge mukhalafah tapi mukhalafah anu disunatkeun nah sabab teu pahisyah mukhalafah yasirah saeutik anu teu meunang mah mukhalafah takhallufun pahisyah kacida amun yasirah mah teu naon matak lamun imam teu diuk istirahah makmum masih sunat diuk istirahah di annahu yasir sabab mulapah leutik kitu naon tapi hilapan li syai'ina ikhtilaf jeung pendapat ulu urang sadayana malahan cenah lamun kitab ibarat Fathul Jawad
kami terlepas makarangan Syekh Nawawi pernah ngaji kalau pernah ngaji boga logatana gitu juga muin juga taklid jarang diaji di urang ibarat patul jawab lahu wa yukrahu takhalluful ma'mum li ajliha makruh manderikeun si makmum kulantaran arah-arah ayana di istirahat paling cina kana pangkat makmum cina patul jawab mah malahan bisa haram lamun ayeuna tinggalin sapalihna babacaan Fatihah jeung imam tadi silapna mana nyakot sunat we lah saatep ieu ngabikeun ka ieu da belum ka jauh kitu rasaan terus deui ayeuna kitu likiamin istirahat teh naon likiamin rek nangtung kulantaran arah-arah rek nangtung istirahat heula gitu. Pan biasa si capek kumaha ari kitu istirahat heula. Dieu heula tuluy cengkat. Beda jeung lamun pas ayeuna sujud, dieu sujud lanyang ka luhur asa berat kitu awak teh biasana. Dari kitu mah diistirahatan heula, diabah-abah heula, diancang-ancang. Dieu set tang naik deui ngeunah. Kulantaran arah-arah rek nangtung tina sujud tapi keur salianti sujud tilawah mah teu disunatkeun diuk istirahat sujud tilawah ngadengat saja terus telenyeng kahanap gitu kan biasa 2 kali teu kudu diuk istirahat tama ayeuna kitu bas dek naekna teh langsung beda teh jadi sunatkeun diuk istirahat sujud tilawah sabab teu kalaku cenah dina sujud tilawah istirahat dina sujud tilawah versi dayu cigan teh ikat heula motor satu terbatu kalau ini jemput tadi wa yusannu itimadun ala batni kafaihi disunatkeun tetegenan kana beuteung 2 dampal panangan mun rek nangtung tina sujud atanapi dina diuk urang rek cengkat ka luhur tong lepas tangan bisi labu komo geus kolot mah kudu jiga aki-aki jiga ini we mun rek cengkat teh trek naik ka luhur teh make bantuan deungeun rek nangtung nangtung tina sujud atanapi nangtung tina diuk ulah lepas tangan sunat teh matak ayeuna cekna riwayat mah ayeuna kitu sabab naon li annahu a'wanu alal qiyam sebab itu akan lebih menolong membantu untuk bangun keur nangtung baluh bari kitu tegenan jeung leuwih ayeuna nyerupaan kana tawadu takna hadis dina Kanjeng mah yakumu ka qiyamil ajiz upami ayeuna bade ngadeg tina ayeuna sujud atanapi tina ayeuna kitu diuk Kanjeng mah ngadegna teh ka qiyamil ajiz seperti ngadegna ni gini murah ieu teh panahan gitu akeh cenah aduh ieu tadi geus kolot mah kitu sunatna emang kitu leuwih mah
wa tasimah jeung ari nomor kasalapana arkan salat teh tumanina dina saban-saban sae nyaeta tina ruku jeung 2 sujud. Na ruku kudu aya tumanina, sujud kudu aya tumanina, di antara 2 sujud mah tidak ge kudu aya tumanina. Sok sanajan ayana dina salat sunat kudu aya tumanina we. Tapi ihtilaf jeung ayana Syekh Ardabili na kitab Anwar. Kumaha cek Syekh Ardabili mah mana? Law tarakal i'tidal wa julus baina sajdatain bin nafilah lam yabtul. Lamun jalma ninggalkeun i'tidal jeung diuk antara sujud 2 dina salat sunat mah teu batal. Ari cek nu bieu mah erek wal julusi bainahuma wal i'tidal walau kana mata klujuna tadi kana julus jeung i'tidal kali salah. Nang merah-merahkeun. Nah, jadi ayeuna kitu kami we kudu tubanina. Ari cek ayeuna kitab Anwar mah lamun teu i'tidal ninggalkeun ayeuna kitu teu i'tidal teu tumanah i'tidal di kana dana sunat lam tabtul teu batal. Kumaha teh? Ninggalkeun i'tidal yang di antara sujud 2 dina salat sunat lam tabtul teu batal. Aya cek di dia mah kan rukun. Ketika ninggalkeun ayeuna kitu i'tidal di antara sujud 2 batal da rukun. Berarti kaluhur ieu mah 8 teh. Lain kan bieu berarti. Kumaha carana tumaninah teh dobitna pelenggaranana batesanna nyaeta ayeuna anggota-anggota badan urang teh kudu ayeuna kitu antas takira tetep cicing eureun cik urang bihaitsu yan pasilu kalan sakira-kira kapisah perkara anu dialihan tina perkara anu ayeuna rek dialihanana cek bahasa babari mah nyaeta anggota badan urang kudu ayeuna sukunun badah harokatin teh tek eureun cicing istiqror sehingga ayeuna kapisah rukun anu ku urang ayeuna kitu rek dipigawe tina rukun anu geus dipigawe babadena. Tina rukun ayeuna kitu anu bakal jeung rukun anu rek ditinggalkeun kapisah kunaon ku eta ku tumanina gitu. Rukun anu rek dipindahan jeung rukun anu nyorang bakal dipindahan gitu. Kasapuluhna nyaeta tasyahud akhir. Rukun salat ke-10 tasyahud akhir. Tasyahud teh nyokot tina syahadat disebut akhir sabab dipegawena di akhir mun di awal mah tasyahud awal. Kulantaran tina syahadat atau min itlaqi ismil juz wa iradatil kul dimutlakeun majuz naon tasyahud syahadat teu dimaksud mah baca kabehanana asyhadu alla ilaha illallah gitu. Kumaha babacana teh aqolna tasyahud akhir teh sakumaha riwayat Imam Syafi'i Tirmidzi at-tahiyyatu lillah gitu. Sakitu ge geus cukup at-tahiyyatu lillah. Mun hayang sampurna salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Eta sampurna gitu. Yang deui disunatkeun wa yusannu disunatkeun keur saban-saban saiji
nambahan al mubarakatus sholawatut thayyibatu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu anu sok seserian barudak mun keur diajar pas tut teu boleh tarikeun si karehet heupeuk cing asal katalat eta sing goreng panambahnya mubarakatus sholawatut thayyibatu asal mah at-tahiyatul lillah we. Yang dia disunatkeun deui wa asyhadu sani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna pan bisa wae asyhadu illallah wa anna muhammadan teu make asyhadu deui tah disunatkeun oge aya keun di asyhaduna ditikrar asyhadu la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asal nama asyhadu illallah wa anna muhammadan teu make asyhadu ngan kulantaran atak cekeng kolot baheula mah geus nang api diparake ini tinggal make geus aya sunat-sunatna teh di jerona teh diparake ku urang teh lal basmalah teh kudu make bismillah teh disunatkeun bismillah qablahu memeh tasyahud teh kudu bismillahirrahmanirrahim asyhadu reweuh eueuh dituna enggak usah lah walaya juju jeung teu meunang gentikeun hiji lapat tina ieu nu aqol ulah sok teu kita gendita tadi aqolna kitu we eta seperti kumaha sok sanajan ku muradifna persamaan katana nabi digentik ku rasul bohna teh ayyuhan nabiyyu jadi ayyuhar rasulu bohna teh ulah tong sok ayeuna ngarobah anu geus jadi katangtuan atanapi sabalikna rasul ku nabi gitu Muhammadan nabiyullah bohna teh lain rasulullah ulah atanapi Muhammad ku Ahmad asyhadu anna ahmada ulah atanapi lain Ahmad tapi cina cukup tina anna Muhammad abduhu wa rasuluh teu make asyhadu bohna teh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh teu naon tinu kadua mah nanti nu miti mah asyhadu kudu aya la wa anna Muhammadar rasulullah teu cukup lamun anna Muhammadan rasuluh teu cukup sabab aya nu leungit abduhuna teu dibawa jeung wajib ngaraksana ieu tasyahud teh tasid-tasidna at-tahiyyatul mubarakatus baik kitu keun ajarkeun ka budak teh jentra-jentrakeun bae sisirian geukeun cepat katalar biasana atuh erek tegaskeun naon mari serius supaya jelas atna we at-tahiyyatul biasa tina sayyidina barudak mah teh sayyidina we ala sayyidina lain sayyidina sayyidina kitu deui da isukna teh ala sayyidina lain sayyid cikeun teh sayyid mah barat sayyid atuh cikeun sayyid make tasyd jadi ayakeun tasyd teh jeung ulah sok ngagentikeun hiji huruf nu sejen nah eta huruf itu kan malah sapina mah aya hitunganan tasyd Fatihah tasyd tasyahud tasyd salam jeung deui ayeuna kudu tul mualat tul itu la tartiba teu kudu tartib tamun ayeuna kitu la tartiba teu wajib tartib kitu ngalogatan teu wajib tartib mah kudu sunnah andai kata teu tartib asarkeun tartibna dengan ayeuna ketentuan illam yukhila bil makna teu matak ngarusak kana makna teu nanaon teu matak batal jadi wae contoh oh iya balik muka tuh kebaca ini
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bohna at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayna. Pan eta teu tartib. Keunam at-tahiyyatu mubarakatuh lillah. Ieu bohna teh urang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayna wa alaihi wasallam. Asal teu ngaruksak kana makna teu naon. Kumaha mun ngaruksak? Lamun ngaruksak kana makna teu sah jeung bisa batal salatna. Eta lamun haja-haja. Seperti cenah kieu at-tahiyyatu alaika assalamu lillah. At-tahiyyatu ari pirang-pirang kahormatan eta alaika ka anjeun Muhammad kuduna at-tahiyyatu mah lillah kan. Tang rusak mana? Assalamu lillah, salamna kuduna ka kanjeng Nabi Muhammad. Ieu lillah tah eta rusakan mana eta mah tak batal. Satungtung ayeuna penggalan kalimatna teu dirobah-robah mah badekeun at-tahiyyatu jeung lillah, assalamu bohna teh ala Nabi jeung kanjeng Nabi pedah posisi di bulan teu naon. Walau ada haron nunal mudgumah maka lamun andai kata nu salat teh ngidharkeun nun nu idghamkeun tina lamna lapat alla ilaha illallah abtola cenah duh bahaya oge nya ngabatalkeun itu idhar pan kuduna teh asyhadu alla tanda ayeuna kitu aya tasdid an dikanala alla ilaha ya dibaca idan asyhadu an la itu bilaguna berarti lamro gitu. Masani idgham bidori guna filham wara suma karingeuna karironna eta matak batal cenah berarti kudu Allah ulah an lah Allah sebab mengandung tasdid eta pan idgham teh seolah-olah tasdid kan seolah-olah tasdidan abtola litarki siddatan sebab teu make ayeuna kitu tasdid tina eta tasyahud saperti jama ninggalkeun ngaidghamkeun dal lafaz Muhammad tina rona Rasulullah asyhadu an la ilaha Muhammadur Rasulullah bohna teh di ayeuna Muhammad Rasulullah make Muhammadur Rasulullah lamun Muhammadur Rasulullah mengandung tasdid kan ieu ayeuna kitu dalna teu diidghamkeun Muhammad Rasulullah atau Nabi Muhammadun Rasulullah kan eta idgham bilaguna sami Muhammadur Rasulullah idgham kan pedana ari idgham biguna mah kudu aya dengung bilaguna tanpa dengung mai aku lah ya ahli tahnis aya ahli qiraat lamun ayeuna bilaguna mah teu pake dengung mata sepintas macana ulah kieu Muhammadur Rasul eta salah Muhammadur Rasul saliwat pan bilaguna lamun biguna kakara kudu aya eureunana kudu aya cicingan mai aku lu kitu taya kulantaran teu diidghamkeun idharkeun bohna teh macana berarti tasdid samang seueuh tasdid cek tadi abtola matak ngabatarkeun idhar kana tasyahud tapi nya ai sarana abtola euy Wallahu Painahu yubtilu litarki siddatan
Oh untung ya ayat tengah cirian tah. Wa qala baruhum yan bagi annahu yuktafaru dalikalil awal. Tapi cenah keur awal bela dihampura. Oh da karang cenah teh hafal tajwid kabeh. Baiklah kan bisa jadilah. Kudukan deui. Jeung meunang lamun tina lapad nabi ma alhamdu wa tasid make hamzah jeung tasid ayyuhan nabiyyu an nabiyyu meunang an nabi ayyuhan nabiyyu meunang make hamzah meunang tasid. Nah, ayuhan nabi, rek ayuhan nabiyyu gitu. Nu teu meunang teh ulah eueuh duanan. Ayuhan nabi, bahwa nabi da eta teu meunang. Jadi kudu aya nah ayuhan nabi, an ayuhan nabi atau nabi ayuhan nabiyun bahwa teh. Duanan aya ayuhan nabiyyu, ulah teu meunang ayuhan nabi. Cenah naon ayeuna nambah mana teh menang tina lapad an-nabi naon alhamdu nang hamzah wa tasdid sama tasdid wa hadiyan syariha sholatun ketutupan ini merekam.